Para mitra ti dinten ka dinten ti waktos ka waktos Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Di playlist Mang Jaya official tos seueur para mitra dongeng-dongeng Mang Jaya, mangga buka we playlistna kitu nya. Bade carios nyaon aya di dinya para mitra anu tos diangkat mah. Seueur keneh nu teu acan diangkat aya keneh para mitra nuju anaha ieu tiasa diangkat tina kaset kana MP3 para mitra gitu nya nuju dialihkeun kalan-kalan da ai kasetna mereka mah teu tiada sok teh soraan ngajeos para mitra teu muter gitu ngisi kaset teh kitu nya mangga atuh sareng deui alatna oge para mitra ayeuna teh rada sesah tipna rada sesah kantos para mitra oh iya nganggo tip transistor anu memang nu portable ngagaluh sababaraha hiji teu kiateun para mitra sadaya margi kasetna berat kitu nya kasetna abotna kumaha cenah diampangkeun dibersihan eta ge aya ahli karesan aya ahlina para mitra di Mang Jaya official margi Mang Jaya official sanes mung saurang dua orang teu tiasa para mitra digarapna teh ku sababaraha urang gitu. Aya tukang ieu para mitra anu ahli kana kaset atanapi biasa teh ngurus kaset anu mana anu tiasa diangkat sareng teu tos kitu dialihkeun kana MP3. Tos MP3 para mitra sadaya digarap deui para mitra dialihkeun kana program kitu nya. Tos janten program nah nembe diangkat kana YouTube. Gitu para wargi nya prosesna janten henteu tiasa sekaligus para wargi itu tiasa. Mangga nyangakeun bae sasieun sabeunyereun dongeng-dongeng ti Mang Jaya official mugi-mugi tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Ayeuna carios nyambung Pancatunggal karangan Kiliksa dina bagian ka-14. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari carios nyambung judulna Pancatunggal. Ieu dongeng karangan Kiliksa ti karaos para mitra ayeuna nincak bagian ka-14. Mangatu para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Dongeng parantos dugi kanalika Ki Bohek parantos dugi ka tempatna Ki Kalajati di Padepokan Parewulung. Maksud jeung tujuan nyaeta bade naon teh milari istri pibojoeun kanggo dununganana. Mangga para mitra sadaya wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna nyaeta Pancatunggal karangan Kiliksa dina bagian ka-14. Barang harita si Bohek sanduk-sanduk menta dihampura ka Aki Kalajati. Aki Kalajati ngajawab, "Dihampura pisan ku Aki, keun bae sagarupa ge da memang ai urang mah sifat manusia sok aya bae kalepatanana. Nuhun sakituna ge aya nu keur sanganyang ka Aki. Asa boga dulur Aki janten ujang teh jenengan ngajajang Bohek." Aki Kalajati neuteuk, "Laras ieu pun Bohek kitu?" "Dupi ieu saha?" Nu ditunjuk Mang Juha. "Ide pun paman sinengan ieu Mang Juha." "Ngahaja nyarengan abdi sun margi anjeun teh apal jalan ka dieu teh kitu manawi." Mang Juha nuhun tiasa tepang jeung Aki. Da ayeuna mangga reureuh heula Aki teh moal wakananya nu seueur-seueur bisi ujang duaan cara pe keneh. Saur Aki Kalajati tuluy ngareret ka palebah lawang dapur. "Ngeunun Aki lah leres abdi dicabe sun." "Ke antosan sakejapnya." Aki Kalajati ngojengkang ka pawon barang geus tepi tepung jeung Nyi Partiwi. Nu keur ngahuleng sebu bingung sabab dedegan si Bohek kacipta bae. "Nyai geula suguhan tamu karunya hanaangeun. Bisi harayangeun nginum halabhab sabab katempona bangun lungse. Kesangna ngucur." Aki Kalajati ngaharebos ka putrana. "Geuning gunul keun bae da can kanyahoan maksudna. Dukarek naon can ditanya ku Aki teh pokona mah semah kudu dihormat, kudu ditarima kalayan dareh deh. Sabab goreng kasebut namun urang teu daek narima ka semah teu kaasup jalma hade jeung bulu-bulu suguhan." Nyi Partiwi ngeluk tungkul era kabina-bina kudu jadi bapa.
Sabab eusi hatena kateguh da memangnya nu datang teh Gunul jeung Busakal. Dung buru-buru karunya harajangeun nginum. Mangga bapa da tos sayagi. Nyi Partiwi neger-neger maneh kop kana teko jeung wadah caina. Leos katepas rek nyuguhan, sanggeus tepi gek diuk tuluy nyodorkeun cai ka Sema. Dipelong ku si Bohek bari colohok, kaget nempo nu geulis nyolongkrong, asa dina pangimpian. Atuh teu kungsi teh patanya sabab si Bohek harita teh para mitra bareuheudeuin kawas nu teu percaya kana tetempuanana. Nyi Partiwi imut leos ka pawon rek nyokot kulub suuk jeung beuleum boled. Si Bohek ngarenghap siga nu capek tuluy ngusap beungeut ret ka Mang Juha nu tetep ayem. Hehe. Hade mang jiga bidadari turun ti langit. Panyana teh siga gambar nu dina gendong ini. Si Bohek ngaharewos. Mang Juha teu kaburu nemalan sabab Nyi Partiwi geus datang deui nangeui baki. Sore nyuguhkeun kulub suuk geus kitu mangaleos deui ka pawon. Si Bohek hanyelu tadina marek nanya, najan ngan ukur sakecap ge hayang ngadenge sorana. Tapi kaburu ngaleos manten si Bohek garo-garo teu ateul. Diuk jadi gutak gitek kawas loba tumila. Mahay gamang meni sajore-sajorelat kitu. Ulah geruh jang bising teu bijil deui. Mang Juha ngaharewos. Beres mang dah. Coba nasaran meuli gentong dua ge. Beres. Cak mama wanto disumpah ge teu sieun kawalat dan nya. Anu herang lir bentang kaberangan. Mangkung si kawenehan basa aya nu herang lir bentang kaberangan teh. Jadi basa keur eureun di hadapeun cangkal sawo panjana teh ipri. Cek Mang Suha ngaharewos ditompokeun kana ceuli si Bohek. Kebeg si Bohek ngarenyag. Manehna inget kana ipri terus euleugeg nempo ka jero lep deui ngelok bari ngaharewos ka Mang Juha. Wanya iprinya, cis. Moal atuh bapan ramana ge resi ieu mah. Keur kitu torojol Aki Kalajati nyampeurkeun deui gek calik bari ngagolerkeun bako mole salempeng. Daun kawung meunang ngareutan. Paroman bear marah mai tandaning nu bungah mana. Ari si Bohek jeung Mang Juha ngeluk tungkul rumasa tas ngupat ka Nyi Partiwi. Jang Bohek, Jang Juha mah ngaleuteuk lah. Hatur lumayan tambah lapar. Jadi di rumah teu aya nu aneh ukur bebeutian sok ulah isin-isin karunya kanu nyuguhan. Mangga ki hatur nuhun. Ih, ulah asa-asa Jang Bohek. Dapangna disuguhkeun ge ngarah di dahar. Aki mah moal ka ngajak ngobrol lamun ujang can ngaleut karunya bising capek tas lumampah jauh. Ka dieu teh lain deukeut-deukeut. Sok leueut da lain meunang ipri, meunang si Nyai anak Aki. Kebeg si Bohek jeung Mang Juha ngaranjut. Sabab tadi diharewoskeun teh kanyahoan ku Aki Kalajati. Puguh duanana pias era para mitra jeung sieun ku Aki Kalajati. Sabab rumah sageus ngupat ka Nyi Partiwi nyangka nu lain-lain. Amun geus cenah abdi teh rumah geus lepat kitu. Si Bohek ngawani-wani maneh. Nyarita beungeutna kalah ka beuki sepa. Nah, kunaon ieu sampai ngaleuteuk lah. Da teu make racun moal mah tak weureu. Nacang caya kanu nyuguhan. Henteu ki percanten sih. Pek atuh tadi makeun karunya kanu sasadian. Sabab kita tadi keneh anak Aki teh geus nyadiakeun leuteun, geus nyahoan nyek aya bakal aya nu sumping kitu dah. Si Bohek jeung Mang Juha bekitu puguh rasa manehna kalah kabingung. Sok sieun dibenduan ku pribumi padahal Aki Kalajati teu boga pikiran naon-naon, malah atoh nu aya asa namahan baraya. Kulantaran haban dititah ngopi akhirna si Bohek jeung Mang Juha narimakeun kana susuguh. Mimitina rada kaku akhirna biasa. Hade malah mahpok si Bohek nanya itung-itung ngawanohan. Sintu pinu tadi teh saputra Aki? Nya ujang eta teh anak Aki nu ngan hiji-hijina. Anak Aki nu sejen mah geus ninggalkeun manten taya nu betah di dieu. Nu saja dengan teh si Bohek beuki wani. Partiwi. Oh, Partiwi. Nuhun atuh. Si Bohek beuki kataji. Keur geulis teh ngaranna ge alus matak babari apal jeung inget bae. Cah ayeuna Aki teh rek nanya ka ujang. Nah naon pangna sumping ka Aki jeung deui tadi teh ujang nyaritakeun dunungan saha. Dunungan saha dunungan ujang. Nah dunungan ujang teh di mana ayana naon pacabakanana sok geura wakcakeun ka Aki. Sabab geus tepi kana waktuna ieu teh. Cek Aki Kalajati ati-ati pisan teu gurung gusuh dina narosna. Nuhun kieu dah. Dalares abdi teh hoyong engal-engal ngabudalkeun pamaksajan kitu.
Margi kuki teh hoyong enggal bugu. Hoyong enggal ka Jepang ka Cina kanyana kitu babakunya mah. Si Bohek eureun heula ngomongna. Aki Kalajati jeung Mang Juha teu ngengklokan jarempe bae bari ngaropi. Sun. Jenengan abdi teh jenengan teh Surajaya, Sudagar Beunghar di Tatar Kaler kitu. Lini di Cipelang anjeunna ngutus ka abdi kanggo dumeuheus ka salira aki. Nu maksa janyangakeun panglamar manawi ka bahin katambi kitu. Ngalamar ke. Kanggo saha ngalamar teh sarta saha nu dilamarna? Nageus wawuh kanu dilamarna. Aki Kalajati api-api heran tapi manahna mah bingah sabab luyu jeung taksiran. Cih, kanggo dunungan abdi jenengan Surajaya kitu ki. Margi abdi mah da sakadar utusan. Aya parepaos bibir sambung lemek, suku sambung lenggah kitu. Jadi tu ge pangkat teh manor kitu, purang ngapalaan pamaya pada mah. Dupi nu dilamar teh aya deui ka Jabi ti tuang putra, kakasihna nyi Partiwi kitu ki. Si Bohek ngajentrekeun maksud. Nuhun kana perhatosanana. Nanging kelanan ujang. Aki teh hayang nanyakeun heula. Ari Surajaya teh lagas kene, ada napi parantos ribitan. Duda ada napi kumaha, cobi terangkeun sakalian. Bujangan tulen ke malih mah yuswanya mah anu kene kitu. Laras eta teh. Laras ieu mah abdi teh teu wanjung ngabohong kitu bilih kabenon ku pangeran, bilih nambah dosa. Syukur atuh ari kitu mah syukur. Syukur aki teh leug-leug tapi aki teh can bisa nyarima mun can nyaho kana kaayaan Surajaya. Nah, make wawanian ngalamarna geus kungsi tepung jeung jenisna. Kumaha mun amprok teu panuju kana rupa nya moal dikepeskeun? Sabab anak aki mangan sakitu buktina, tuna harta, tuna harti. Budak jauh ka budak dusun hartina mah anak leuweung teh atuh pikiraneun. Aki Kalajati teu boleh apik meuni sagala ditaroskeun. Nya kieu selesna mah kieu. Dunungan abdi teh acan kenal sareng tuang putra teh kitu malah mah teu panggih teu acan kitu. Ujung-ujung kenal atuh nepi tepang. Kana jenengan sareng patempatan lagi teu ningaeun. Tapi anjeunna keukeuh miwadang ka abdi supados enggal-enggal dumeuheus ka dieu. Margi kieu anjeunna teh tos sababaraha kali ngalamar ka istri nu di kapalaina. Nanging teh nu kapilih kitu ki. Margi teh srek kana manahna. Nya dina hiji wengi anjeunna ngimpen tepang sareng hiji istri. Nu tawisna sami sareng tuang putra. Oge dina impenan diterangkeun eta istri putra hiji resi. Calikna di Padepokan, ayana di Pasisian. Tapi tina karamean kota tak ieu nu ngajanjing patokan teh. Nu mawi sanaos teh acan terang jenengan age, keukeuh abdi teh dijurungkeun ka dieu. Margi dasarna mah tina eta impenan atuh sajabi deui. Dunungan abdi tos ragrag saur. Moal kagungan garwa upami sanes ka putra eta tuang putra. Janten moal aya basa ngepeskeun lah. Moal aya basa teu anggo, yakin tuang putra bakal dirawuh di pangku ku dunungan abdi mah. Margi tos dianti-anti pisan kitu bi. Mugi janten uninga we, sarta mugi dimaklum. Ulah cangcaya ka abdi. Si Bohek para mitra meuni capetang nyaritan. Bakatku hayang tandas. Oh, jadi kitu. Nah percaya kana impian gitu. Dunungan abdi mah percantenan pisan nya buktosna ti harita teh. Teu deuk cicing habenya we mi orang ka abdi, kamu milari tempat ieu. Cek si Bohek beuki soson-soson nyaritana hayang hasil maksud. Nya nuhun atuh ari kitu mah ujang. Aki percaya ka Jang Bohek. Tapi ari narima jeung teu nama aki teh can bisa nangtukeun sabab nu wajib nalungtik majinisna, heuh nu wajib nangtukeun majinisna. Cing ku aki urang geroan. Saur Aki Kalajati tuluy nyauran putrana sampoyong Nyi Partiwi nyampeurkeun gek calik gedengeun ramana. Nempok kitu si Bohek kumetap kawas nu lapar ti korona lok-lokan. Barang geus pahareup-hareup Nyi Partiwi tuluy nanyakeun. Bade pikir saeunaon Bapa? Cek Nyi Partiwi sorana halimpu matak dedengieun malah ceuli si Bohek meuni getek hayang leuwih lila ngadenge eta sora. Kieu nyai ieu tamu teh penting pisan sabab mawa maksud anu tangtu. Mawa niat nu utama ieu teh Jang Bohek sareng Jang Juha diutus ku dununganana pikeun nepukeun pamaksudan. Naon maksudna teh Bapa? Teu dua teu tilu sajanjangakeun panglamar ka hideep. Nyi Partiwi ngaranyug sabab teu nyangka bakal langsung narima lamaran. Da ceuk taksiran manehna paling-paling hayang wawuh wungkul. Nah, kalah ka ngahulang. Teu percaya kana caritaan Bapa. Tanyakeun kanu diutusna ngarajen tre. Aki Kalajati nunjuk ka si Bohek. Dares nyen sih. Abdi diutus ku undangan si Jang ngalamar kitu.
Si Bohek hideng ngajelaskeun. Nyi Partiwi ukur ngareret ku juru mata bari nyeredet karasa ku hate si Bohek. Tah kitu. Kumaha? Di Cambi Aki Kalajati semu anu teu sabar para mitra palai geura uninga jawabanana. Nuhun kana perhatosanana nanging waleran mah moal tiasa kasangakeun ayeuna. Nanging kada ulah lepat hartos abdi mah sanes kumaki. Sanes tahan harga da teu aya maksad kadinya nanging mugi kauninga we. Yen abdi alim nangtoskeun putusan abdi upami jenisna teu aya, lir ibarat ical galeuh moal aya nangtoskeun pangaos upami barangna teu katingal. Moal nawar munding depa. Moal nawar hartosna ucing dina jero karung. Jawab Nyi Partiwi langsung ditujukeun ka si Bohek. Janjan-jannya palai tepang heula sareng dunungan abdi kitu. Leres upami tiasa mah kitu upami henteu masawios. Abdi mah moal maksa moal keukeuh hoyong tepang. Ieu jelas atuh nya. Malih mah abdi teh deug kitu. Margi tos puguh cepengeunana ayeuna mah. Ku kitu ku kieu putusan mah kumaha jenisna kitu. Da abdi mah mung sakadar utusan. Aya paripaos suku sambung leungkap bibir sambung lemek kitu. Nanging nuhun sakigeuneun. Si Bohek marah mai hatena bunga sabab geus aya cekeleunana karinuluykeun. Tah, kitu geuning Ujang, mangga eta mah emutan, margi aki teh nu jadi bapana. Teu wantun mutuskeun, da kedah kempel heula jenisna. Ulah rebut tawar muning teuleum. Saur Aki Kalajati bari imut tandening panuju kana ucap-ucapan nu janten putra. Ya, terus abdi geus. Sawius teh gedah ngabalar ayeuna sin abdi mah lah bade wangsul heula ka Cipelang gitu. Bade ngadugikeun hal ieu ka dunungan nanging enjing pageto abdi bade nyuhunkeun widi supaya abdi sareng dunungan tiasa dongkap ka dieu. Oh, gua kididinan malah mah dianti-anti pisan. Kade ulah henteu sabab aki hayang tepung sareng anjeunna. Tang terus kieu. Abdi ka dieu bade ngiringkeun dunungan kitu. Saha jenengan teh mang? Abdi mah hilap deui. Nyi Partiwi bari neuteub ka si Bohek. Jadi jenengan ya jenengan dunungan mang ge Surajaya nen. Kasep dunungan abdi mah sareng bager kitu. Percanten. Nyi Partiwi imut jajantungna ratu. Oh sing percanten ka abdi nen. Yak tos baris nyugemakeun sing kana mana. Moal mata kuciwa pokona. Agi punten abdi teh bade moal lami teh di dieu bade wangsul ka lemur kitu. Margi hoyong enga-enga laporan kitu ka dunungan permios atuh. Cek si Bohek amitan hayang geura balik ka lemurna. Is. Keheula ulah rusuh teuing Ujang, aki mah moal waka ngajurung laku. Lamun Ujang teu acan taruang. Kelanana moal lami. Aki Kalajati teu ngidinan tuluy ngareret ka putrana. Nu direres Surti buru-buru ngaleos ka pawon nyadiakeun keur nyuguhan semna. Punten ya abdi ngarepotkeun rupina mah. Teu Ujang teu ngarepotkeun teu. Sabab geus sayagi ti tadi keneh. Yu urang pindah calikna ka tengah bumi, urang ngariung jeung aki. Mangga ki dunun ki. Si Bohek cengkat dituturkeun ku Mang Juha nu sarua lapareun hayang dahar. Paranggok ka tengah imah geus sadia dahareun rupa-rupa sanguna ngebul keneh semupulen. Berak dalahar ngariung bala kecerakan sarerea bangun ponyo kawan tugas lapar naker. Komo si Bohek jeung Mang Juha mah para mitra meningali poho kaera sabab lebar ku sambal jeung pucuk putat laukna beuleum kere daging mencek. Sanggeus rengse dalahar parindah diukna katepas Nyi Partiwi merenkeun urut dalahar. Hatena bet jadi tentrem asa sugema nyuguhan semah sabab nu disuguhkeun teh beak ditarimakeun. Ujang aki teh rek amanat. Mun Ujang geus tepi ka pilemuran, omat ulah loba carita ka jalma rea anu teu perlu. Sabab ieu tempat teh ku aki dibuni-buni arang langka aya jalma nu nyaho ka ieu tempat. Tah kulantaran kitu nu dibejaan ku Ujang dulungan nana wungkul. Mangga ki nyanging naon margina ki? Si Bohek heran. Ari sababmu sababna teh aki teh hayang jongjo nyepi di dieu. Hoream riweuh ku urusan kadunya. Aki teh geus kolot tereh paeh, tereh dikubur, hayang jongjon ibadah ngumpulkeun bekal di akhir. Malah mun dulungan Ujang geus laksana nikah ka anak aki jung bawa ka ditu. Aki marek nyepi sorangan di dieu, tak kitu Ujang. Ujang dan kitu nya mangga tuh ki. Abdi bade ngestokeun kana kapalai sareng ka salira aki. Disuhunkeun piduana we supaya abdi salamet di perjalanan. Diduakeun pisan bral atuh ramiang, da ayeuna mah geus tua. Moal melang ngajurungkeun aki teh. Aki Kalajati ngajurung laku.
Sabab harita geus maju kaburit bisi si Bohek poekeun di jalan. Permios kieu bisi jawangsul, si Bohek ngajak sasalamat. Beral ujang sing salamet di jalan. Mang Juha munyungan teu poho amitan ka Nyi Partiwi atuh geus kitu mah tuluy duanana mulang. Bari mawa hate nulugina sugema kabina-bina sabab hasil pamaksudan. Di perjalanan Mang Juha jeung si Bohek galecok ngobrol poho kana kacape. Poho kana kaayaan nu keur nyorang pileuweungan duanana suka bunga sabab teu gaplah lalampahanana. Mang Juha teh sangga di leuweung bari sae nu herang-herangnya. Kuring mah rasa cangcaya sok sieun dari manusia teh. Tapi ini mah yakin eta teh putra Resi Pinanita. Nuju ngulik ilmu panemus. Di maru-maru bapa ngabisa. Bagja kuring jemang sabab tugas kuring hasil gitu. Cek si Bohek dari apisan. Bener-bener ngarasa bunga kana hatena. Nyamang ge sami-sami jang margi teu gaplah nyarengan ujang teh. Saja beti kitu moal alami teh ngalalana. Mang teh bakal tiasa mulang ka lemur nempungan barudak. Mang Juha inget ka lemurna. Sabab melang ka anak jeung pamajikan bisi teu marangih dahar. Gimana lah rumah Mang teh aja? Nya kaliwatan mun teh ka Cipelang. Mun kaliwatan mah urang nyimpang heula lah kuring hayang nyaho je. Tapi mamang kudu ka milu ka Cipelang. Ku kuring ge diwawuhkeun ka dunungan sugana aya pagawean cocokkeun mamang. Duh. Nya nuhun sateu acana ge jang Mang teh reug-reug ye. Ari lemur maca ka tuh di lamping pasir itu upami di jugjug ayeuna kinten-kinten wanci isa dongkapna. Bari nunjuk ka hiji pasir. Wah, jeukeun atuh. Yo ah kadinya. Bari sakaliannya beuting di dinya isukan urang muru ka Cipelang. Mangga jang Mang bingah ari kitu mah. Tanya kitu nya. Tanya mah kieu lah. Kuring can pati ngarti ye. Ari mamang teh saha ti sayen aya di aya padepokan Padebulung. Sedang saur si Aki di bunyi-bunyi arang langka jalma ka dieu mitra. Ya ari ujang apaan cek mangge kawenehan. Dari kawenehan teh kaparengan. Kabeneran teu dihaja. Harita amang teh keur dagang mamawa gentong saopat-opat. Dagang teu payu-payunya eureun hanapeun tangkal kainu ieu. Keur kitu lar anu ngalangkung istri geulis camperni. Jangkung lenjang mata kabita angkat ngalang eor lir macan teunangan kepat jiga gugupai rema pating arulang lah atak deungleueun we jang sabab panangan anu bentik kawas gonewa asa kokole nyayan kitu ngalangkang we dina kongkolak mata komo eta mah bitisna meni guguri lapan sigana teh sabab sinyang nage sok ngelebet teh katebak angin kitu hari teh jang Mang teh teu nyangka lah anak jelema eta teh pikiran teh goreng we sabab di leuweung bet anu kitu paling-paling ge ipri cek Mang teh cek Mang Juha meni keukeuh nyangka ipri ka Nyi Partiwi. Oh kitu. Hehe. Sok inget waktu tadinya. Hehe. Urang katohian ku Resi Kalajati. Pedang upat kanu geulis kitu kumaha wani nyangka ipri. Era sieun kuring teh mah lah. Sieun benuane ku Resi kitu. Tapi ieu mah lugina sabab geus kanyahoan sagala rupana. Nuhun Mang da cacak mun teu tepung jeung Mamang mah. Buah ka manya kuring teh meureun. Moal papanggih jeung Nyi Partiwi. Si Bohek tumarima pisan sabab pangna bisa ka Parewulung teh jasana Mang Juha. Nya sami nuhun ajang Mang ge bingah ieu teh ari sabab aya anu ngajejeuhkeun. Asa anu mere jalan kanu langkung senang moga-moga we ku tepungna Mang sareng ujang teh bari semawa kabagjaan kanggo sadayana. Boh keur diri Mang, boh keur ujang sareng dunungan. Tah bener kitu mah moga-moga nya. Sapanjang jalan galecok sagala dicaritakeun. Atuh teu karasa capek ari bari ngobrol mamalah mah tanyakan ge nu netek. Pengkolo nu bulat beulit jeung puduna nu rugtug teu karasa ripuhna sabab kabeberah ku obrolan nu matak bunga. Akhirna liwat wanci isa saeutik Mang Juha jeung si Bohek tarpi ka hiji lembur. Nu katelah lembur purut, nya di dinya matuhna Mang Juha sarta di dinya lembur anak pamajikan Mang Juha. Gege Mang ieu lembur naon Mang? Kuring mah asa-asa ieu geus nginjak ka lembur ieu teh asa kurang leuwih saminggu nu kaliwat ieu teh. Si Bohek rarat-reret. Breh para mitra, nempo warung anu geus tutup harita teh. Manehna ge apal kadinya teh sabab kungsi ngadondahar bari ngobrol jeung batur. Ieu lemur purut yang pamatuhan Mang sakula warga. Oh, lemur purut. Ari bumi Mang di mana? Isi pali ditutuy urang ka ditu da caket. Tuluy mengkol ka jalan leutik ngaliwatan anu gegek imahna para mitra. Sakapeung malipir ka imah nu gede nu dipager ku daun baruntas. Harita serog ka hiji imah leutik jeung sederhana hareupeunana aya gentong satanggungan. Da ieu rorompok Mang teh jang mangga urang kalebet lah ulah asa-asa. Di mah teh anu dipika isin malah mah matak isin we kanu katatamuan teh. Mang Juha tuluy mancat kana golodog awi. Terus nyempling geuning Mang terus kadulem kitu. Urang geuingkeun we. Mang Juha keketrok bari ngageroan pamajikanana. Teu kungsi lila kadenge aya nu leumpang dina palupu.
Reket berai panto muka terus aya nu nolol hiji awewe geus tengah tubuh. Bukna kusut tayohna bae geus sare kabawakeun ku budakna nu hayang diparene. Geuning akang namanya peting-peting teuing, cek bojo Mang Joha. Nu katelah Bisami panon melong ka salakina. Haburiteun buku buru-buru na cai itu aya tamu. Saha Kang? Bisami oloho. Abdi sieun bin bohek ti Cipelang nepangkeun bi. Si bohek nyolongkrong munjungan atugap di tampanan. Oh, jang bohek nuhun atuh ditepangkeun sang bibi. Mangga kalebat atuh. Bisami buru-buru ngojengkang ka kamar. Ari biji deui ngajingjing samak bar diamparkeun di tengah imah. Gek Mang Juha jeung si bohek diuk ngalungsar bakat ku capek. Lantaran tas lumampah nu sakitu jauhna sedengkeun Bisami buru-buru ka pawon rek naheur cai bari ngahaneutkeun sangu keur nyuguhan sema. Payah najang lah di Mang mah kieu geuning ieu maklum ieu. Ya ulah seueur saud Mang lah. Kuring sarua jeung Mamang kitu. Komo kuring macan jomo kitu sabab teu boga imah-imah acan. Kuring ngandelekeun ka nyaah dunungan we teu boga imah jeung cap jeung bapa. Heuh teu boga indung jeung bapa, teu boga dulur jeung badaya kitu. Mun ku dunungan geus teu kapake teh lipuh kuring teh teu boga keur pangbalikan. Mamang onyaman mah untung hapa-hapa rangeuyan kitu. Ya bener ajang hapa-hapa ge rangeuyan Mang. Sugan we kahareupna mah bener bari jeung bener. Ulah apa salilana nah make ngaheulakeun ngobrol kejang Mang rek tukang heula nya pake heulalanan. Mang Juha cengkat rek ka pawon. Bangga Mang kade lah ulah kera-keri ya. Ngaliwat we lah meh tere cek si bohek teu boleh campur jeung heureuy. Mang Juha nyerengeh leos ka pawon. Barang serog ka pawon pamajikanana ngahuleng hareupeun hawu. Siga nu keur mikir semu bingung lantaran manehna geus teu boga beas. Geus eueuh naon-naon moal bisa nyuguheun sema. Nah, kalau kang ngahulang mana boga saguh henteu. Mang Juha ngaharewos jantungna rarat-ratug. Kumaha tukang da kuring teh geus teu boga beas tadi ge. Barudak teh dahar saeutik pameren ninina. Ari euna kalah ka aya semah kumaha nyuguhanana daerah teu disuguhan meureun. Bisami nyaan bingung nyarita lumengis pikawatireun. Ulah geruh jig tepungan heula nini inem da can sare jiga nama. Tadi ge kadenge keneh patingger reneng meuli beas jeung lauk asin. Jeung naon we nu kahontal ku duit saeutik tah duitna. Moal ngabancang modal dagang ieu teh Kang. Kada bising jenis ka ieu kaserot. Mangkaning nu boga gentong geus ka dieu deui bari mawa barang sejen magarkeun teh butuh keur mayar 10 cenah. Cek Bisami hariwangeun. Bisi salakina ngabancang modal dagangan. Moal ngabancang. Moal ngabuncang moal ngabancang jeung geura balanya. Akang rek mani teu kuat arateu jeung cepel ku gesang ongko. Bisami teu ngomong deui. Duit dirawat terus init, rurusuhan ngajugjug ka warung, hatena can tentrem, hariwangeun bisi salakina teu bisa mayar dagangan. Sabab gentong can dibayar kuno bogana, mangkaning gerali geus nani. Ari Mang Juha para mitra, buru-buru kacai heula bus mandi meningusei. Bebersih apikna keur sabab isukan rek ka Cipelang. Nepungan dunungan si bohek, sanggeus mandi bebersih keuat nepungan si bohek, bisi si bohek rek mandi. Ngadaraos kulem siram heula saya nama Ujang. Di mana Mang lah? Aya nu dageut ka pancuran Mang? Aya jang tadi pipir palih kidul aya balong kagungan tua kampung. Pancuran ge ngagolontor geura. Nya rek mandi heula. Si bohek tuluy ngaleos rek mandi. Mang Juha ngajemprak sila ipis bari udud, pipikiran kumalayang kanu anggang. Cus-cos kana pangabutuh sapopoe. Ras inget kana omongan Bisami. Yen tukang gentong geus nanyakeun, mangkaning duit can kumpul. Malah mah gentong nu rek dibayar ku si bohek ge can katarima. Kumaha mun gentong teu dibayar bibirang aing teh meureun. Tapi aing percaya kana kajujuran Jang Bohek. Manehna moal nyiksa kana sangsara tangtu bisa diajak padami. Cek Mang Juha bari tuluy asup ka kamarna breh anakna ngageubras sare celengok dicium tarangna tuluy simutna dibenerkeun. Mang Juha diuk di tengah imah ngahuleng mikiran pilampaheun satuluyna. Nah mending milu kasih bohek atawa mending tetep dagang gentong. Sabab Mang Juha geus hayang ganti pacabakan kawan tugas kolot kurang tanaga ari pangabutuh beuki namahan. Keur ngahuleng kitu kurutak Bisami datang. Rebo ku babalanyaan ngelek boboko dieusi beas keur deungeuna lauk asin jeung oncom. Buru-buru isikan terus sangukeun akang lapar. Sabar da moal lila atuh Kang. Temal pamajikanana. Rurusuhan muru kapawon tuluy ngisikan ka pancuran. Ari serog tepung jeung si bohek. Bi, ulah ngarepot deui ngadadak ngisikan ieu deh. Si bohek karunyaeun ka Bisami. Manehna geus bisa neguh kana kariweuh pribumi. Henteu Ujang da sakadahna margi emang na teu acan tuang deui. Sok enggalan aja lah.
Nya beli apa dong ko? Hehe. Cek si Bohek terus ngaleos. Suka imah bari teu weleh nyerengeh bat bunga. Aya di imah Mang Juha asa dikolot sorangan. Bisami teu loba pikir omongan si Bohek dianggap banyol, manehna jongjon dimi gawe tugas. Malah akhirna mah sangu asak deungeunna saaya-aya tapi moal burung nikmat da sagala harana. Teu loba catur para wargi sadaya, berak dalahar ngariung teu wudu ponyo. Kawan tutas lempang sakitu jauhna. Malah bisami kabawakeun ponyo meningali med, sanggeus reng sedahar tiluan ngariung di tengah imah. Mangna kuring teh penasaran hayang terang ka Jang Bohek. Nah itu tepang di mana jeung naon maksadna? Bisami hayang nyaho tina perkara si Bohek. Kieu mana? Ieu teh Jang Bohek pagawe kapercayaan Raden Surajaya ti Cipelang. Pangna babarengan jeung Akang tepung di Pasir Piit, nu akhirna Akang diajak ka ku Jang Bohek ka Padepokan Parebulu. Nya akhirna babareng ka dieu sarta isukan rek indit deui ka Cipelang. Ngadeheus ka Raden Surajaya, tah kitu mana? Ceuk Mang Juha bangun reueus. Hayang nemongkeun ka bunga hate ka pamajikan, tapi bisami kalah kerung teu ngarti kana maksud salakina. Ari dagangan kumaha atuh mangkaning nu boga gentongna geus nagih, kade ulah kabawa ku sakaba-kaba bisi matak namahan sangsara. Eukeur mah eukeur urang teh lara balangsak. Patan sakieu kaayaan. Sing atuh ulah ditambah ku kariweuh nu anyar. Sing asak mikir, sing apik milih-milih bisi matak kaduhung akhirna. Bi, pami kawidian mah abdi ngiring ngarsungaw mah. Miring sumangem kitu. Si Bohek nempas. Hayang ngajelaskeun ka Bisami. Ih mah nga ujang nanging punten bilih manah ujang jaheut. Da bibi mah teu aya maksad awon. Mung sadar ngelingan kanu jadi salaki margi tos janten kawajiban. Silih elingan dina rumah tangga mah kedah kitu. Cek Bisami ati-ati pisan bisi si Bohek kasigeung hatena. Hihi. Nuhun bi eta teh sae pisan tuh. Memang kitu sakadahna kitu. Abi mah moal ngalepaskeun bibi oge teu gaduh emutan awon kitu. Nanging abdi teh hoyong ngajelaskeun ka bibi tina perkawis nu dipedar ku mamang tadi. Mangga atuh sakan tenang. Bisami ngaregepkeun. Nu gaduh pokona mah abdi, margi abdi teh tadina mah bosen tuh bang pasorangan kitu. Keung jeung teu bugu, mineng ngalaman nu lain-lain. Tapi ari batul ngobrol mah hate jadi leugeg kitu, sarta teu keung deui. Abdi ngolo-ngolo ka mamang kitu, sangkan kersa nyerengan abdi. Dina raraga ngajalankeun tugas. Perkara karugian mamang abdi nu tanggal walor kitu. Abdi nu baris ngagantian. Malah gendong nu mamang ku abdi sina dituna di Pasir Piit. Geus dibayar ku abdi. Malah satuluyna mah mamang rek diajak digawe di Cipelang, ngabantu-bantu abdi di ditu. Insyaallah mau ribu-ribu teuing. Moal kawas dagang gendong gitu nu matak meakeun tenaga gede. Cak kitu. Ceuk si Bohek. Nyarita daria jeung tandes. Ari Bisami teu buru-buru nemalan kalah ka ngareret ka salakina kawas nu menta dipangjawabkeun. Para mitra kaum dangu. Harita Mang Juha tuluy nyarita. Bener mana maksud Jang Bohek teh sae malah mah ku Akang ge kaharti. Jeung geus diintung utung rugina geus asak ditimbang-timbang. Teteh lamun milu ka Jang Bohek bakal leuwih senang batan dagang gentong. Utamana mah mun dibandingkeun jeung nananggungan gentong anu sakieu berat, nah kudu ngidereng ka unggal lembur. Sedeng tenaga Akang teh geus murangan beuki kolot beuki ripuh. Ari pangabutuh taya beakna. Jadi hati Akang teh geus buleud isukan rek milu ka Jang Bohek ka Cipelang, sejang ngalamar pagawean di Raden Surajaya kitu. Ai balikna ka dieu kumaha na bisa saminggu sakali? Bisa bi bisa. Si Bohek miheulaan ngajawab. Nyari kitu enaman mah. Taya halanganana kuring mah moal ngahalangan ngelingan sote bisi morojula ngaleupaskeun peusing. Bisami darianaker. Manehna geus sadar jeung ngarti kana maksud salakina. Jadi satuju mun Akang milu. Satuju asal keur ngaronyatkeun kahirupan urang ulah kieu bae. Muga-muga ari lunta kanu rada anggang mah panghasilan namahan. Oh nya syukur atuh sabab maksud Akang teh kitu pisan. Pangna mikir nepi ka palebah dinya teh bakat ku hayang nyenangkeun nu jadi anak jeung pamajikan. Doakeun we sing hasil maksud sing manggih jeung kagenahan. Nya didoakeun pisan ku kurang oge sabab eta jadi implengan. Jep jempe si Bohek oge teu ngomong deui. Hatena sugema sabab antara Mang Juha jeung Bisami teu aya pasalingsingan paham, duanana sahate. Si Bohek mikir dina hate na kudu kumaha carana. Sangkan Bisami teu ngarasa dirugikeun bisi hatena cangcaya keneh. Gap kana endog. Kana endog hapunten para mitra. Gap kana endong karasa aya nu ngagarinjel. Aduh rajut duit beraya aya ilham nyeh seuri sorangan. Bisa badahu tang nu kagungan gendongnya wi. Duh kada mah langkung terangna. Opat kalian artos nu diujang teh ya tema Mang Juha.
Si Bohek ngarti ku siwal para mitra ngabijilkeun duit tina rajut terus dihitung sacukupna malah dileuwihan. Bro, duit receh ditaruhkeun kana sama kareupeun bisami bari nyarita. Waktosna seueur para mitra sadaya dugi ka dieu carios nyambung anu judulna nyaeta Pancatunggal.